jadi aing kontenna memberi motivasi ka batur. Nah seperti kieu anu urang keur di kebon cabe. Ai di Indonesia makan tanah nanti subur heuh mending kene urang teh daripada konten. Jadi kieu yang memberi video teh nyin video teh anu memberi motivasi, inspirasi. Nah gitu. Nah seperti kieu enak tanah urangan di urang. Yo daripada bingung kan. Indonesia makan tanahnya nya subur heuh. Belakangan ge jadi mending kamari di buruan dina pote lain meulak naon-naon ini dengan meulak langsung sejenis sayur terus urang kieu lumayan urang ge loba nu pesen kamari ge aya nu pesen nya pesen nya mang pesen yeuh cenah ka urang di kamari teh ngomong pesen cabe 2 ton kamari teh urang ngirim 2 ton ka Inggris ke Amerika Serikat ka urang gitu urang mah nyin konten teh jadi lain nyin konten teh lain tina konten urang hasilna tina anu komen teh ka urang nu pesen tah gitu tah sakitunya pokoknya mah sok jadi ingin konten ulah riweuh nah seperti kieu urang kana keur ngalingihan ieu urang euy ngalingihan cabe